Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sangat rancangan pada ngawancarakan kasahijina pedagang nyata nganu ngadagangkeun sembako. Punten Ibu simkuring di sekolah PGRI Ciranjang aya tugas di sekolah pelajaran bahasa Sunda. Ya. Abdi bade naros. Sana mi Ibu. Ciberita. Sabaraha modal awal kanggo ngical sapertos kieu Ibu? 5 juta. Atau sabaraha lami Ibu dagang sapertos kieu? 20 tahun. Salami 20 tahun Ibu kantos ngalaman kekirangan. Terus di tahun 2022 sampai 2021 pengalaman kaluian agung karena dampak corona haritanya dampak corona janten ada tutup pada buka gitu pelanggan yang tiba lumi palitan alim kalaluan janten ngalaman ngantos karugian sampai tutup 8 hati buka deui. Hapunten atas ngaganggu waktosna, hatur nuhun pisan Ibu.